Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amma burhanu wujudihi ta'ala. Amma burhanu wujudihi, anapun ari dalil ayana Allah ta'ala mahalur Allah. Fahudutul alami, mangka eta anyarna alam. Li'annahu karena sayaktosna kalakuan, laulam yakun eta lamun teamah teu kabuktosan, lahu eta tetepikeun alam, muhdithun aya anu nganyarkeun, bal hadatsa balik tak nganyarkeun itu alam binapsihi kalawan datiahna alam, lazima maka misti naon aya kuna yen kabuktosan, naon ahadul amroeni salah sahiji tina dua perkara. Eusina amroeni teh wujud aya jeung adam eueuh. Al mutasawiyaini anu silih papakan duanana, silih sarwaan duanana. Musawiyan eta anu mapakan li sohibihi kabaturna itu ahadul amroeni. Jadi mun wujud sohibna teh adam, mun adam sohibna teh wujud. Rojihan tur anu ngunggulan alaihi ka itu sohib bila sababin kalawan tanpa aya sebab. Wahwa jeung ari itu kaunu ahadil amroenil mutasawiyani musawiyan warojihan muhalun eta mustahil. Wadalilu hudutsil alami jeung ari dalil anyarna alam, mulazimatuhu eta ngamistina alam lil a'rodi kana pirang-pirang sifat al haditsati anu anyar. Mana cenah sifat-sifat anu anyar teh nu ngamisti keur alam, min harkatin nyatana usik gerak, wasukunin jeung cicing, wa ghairihima jeung salianti itu harokah jeung sukun. Wa mulazimul haditsi jeung ari anu ngamisti kanu anyar, haditsun eta perkara anu anyar. Wa dalilu hudusil a'rodi jeung ari dalil anyarna pirang-pirang sifat arod, musyahadatu tagoyyuriha eta ditingali perubahana itu a'rod, min adamin tina asalna eueuh, ila wujudin jadi aya, wa min wujudin jeung tina asalna aya, ila adamin jadi eueuh. Wa amma burhanu wujubil kidami jeung anapun ari dalil wajibna sifat kidam lahu pikeun Allah ta'ala mahalur Allah. Fali annahu mangka karena sayaktosna Allah, laulam yakun eta lamun teu kabuktosan Allah, qadiman eta anu maha heubeul, lakana yakin bukti Allah hadisan eta anu anyar. Payaftakiru maka narima butuh Allah ila muhditsin kanu nganyarkeun. Fayalzamu mangka misti naon adauru daur. Ari daur teh circular argument. Jadi argumen anu berputar. Contohna teh kieu, si A butuh ka si B, si B butuh ka si C, si C butuh ka si A. Mentak moal aya geusna. Awit tasalsuli atawa tasalsul infinite argumen, argumen anu eueuh tungtungna. Wa amma burhanu wujubil baqoi jeung anapun ari dalil wajibna sifat baqo lahu pikeun Allah ta'ala mahalur Allah. Fali annahu mangka karena sayaktosna Allah, lau amkana eta lamun teamah imkan, naon ayal hiko yen nyantel hu ka Allah, naon al adamu sifat adam, lantafa maka yakin narima eueuh anhu ti Allah, naon al kidamu sifat kidam. Naon alasanana?
Likauni wujudihi karena kabuktosan ayana Allah hina idin dina nalikana lau amkana ayal hikohul adamu jaizan eta anu jaiz. Jadi engke lamun misalkan kitu mah Allah teh jadi perkara anu mumkinul wujud lain anu wajibul wujud. La wajiban lain anu wajibul wujud. Wal jaiju jeung ari anu jaiz sina jaiz teh jaizul wujud sami jeung mumkinul wujud layakunu eta teu kabuktosan naon wujuduhu ayana itu jaiz ila haditsan kecuali keur anu anyar. Jadi kan kieu ari Allah mah dat anu wajibul wujud sementara dat anu jaizul wujud atawa anu mumkinul wujud mah eta mah kur makhluk kungkul. Lamun Allah disipatan ku sifat anu mumkinul wujud kaifa kumaha waqad sabaqo jeung nyata geus ti heula qoriban barina anu deukeut anyar keneh naon wujubu kidamihi wajib sifat kidamna Allah taala mahlur Allah wa baqaihi jeung sifat baqona Allah langgengna Allah. Wa amma burhanu ujubi mukhalafatihi jeung anapun ari dalil wajib nyulayaanana Allah ngabedaanana Allah ta'ala mahalur Allah lil hawadithi kana pirang-pirang perkara anu anyar eusina makhluk fali annahu mangka karena sayaktosna Allah lau mathala eta lamun nyarupaan Allah syai'an kana hiji perkara oge minha tina itu hawadits lakana maka yakin bukti Allah hadisan eta anu anyar mislaha misilna itu hawadits wadzalika jeung ari itu lakana hadisan muhalun eta anu mustahil. Naon alasanana? 5 karena perkara arobta geus uninga anjeun qablu dina sateu acana min wujubi kidamihi tina wajib sifat kidamna Allah ta'ala mahalur Allah wa baqaihi jeung wajib sifat baqona Allah. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi jeung anapun ari dalil wajib jumenengna Allah ta'ala mahalur Allah binafsihi kalawan dzatiyahna Allah fali annahu maka eta kana sayaktosna Allah ta'ala mahalur Allah lawih taja eta lamun butuh Allah ila muhillin kanu nganyarkeun lakana maka yakin bukti Allah sifatan eta sifat wasifatu bari ari sifat la tatasipu eta teu narima kasifatan itu sifat bisifatil ma'ani ku pirang-pirang sifat ma'ani wala jeung teu narima kasifatan itu sifat al ma'nawiyati ku sifat-sifat ma'nawiyah wa maulana jeung ari pangeran urang sadaya nyatana Allah jalla maha mulia Allahu azza jeung maha agung Allah yajibu eta wajib naon ittisofuhu narima kasipatanana Allah atawa maulana bihima ku itu ma'ani jeung ma'nawiyah falaisa mangka sanes Allah bisipatin eta hiji sifat walau ihtaja jeung lamun narima butuh Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun lakana maka yakin bukti Allah hadisan eta anu anyar kaifa kumaha wa qad qoma jeung nyata geus ngadeg naon al burhanu dalil ala wujubi kidamihi kana wajib kidamna Allah ta'ala mahalur Allah wa baqaihi jeung wajib baqona Allah langgengna Allah wa amma burhanu wujubil wahdaniyati jeung anapun ari dalil wajibna sifat wahdaniyat lahu pikeun Allah ta'ala mahalur Allah
Fali annahu mangka karena sayaktosna Allah laulam yakun eta lamun teu amah teu kabuktosan Allah wahidan eta anu sahiji lalazima maka yakin misti naon Allah yujada yen teu diayakeun naon sayun hiji perkara minal alami tina alam liluzumi ajzihi karena misti apesna Allah hina idin dina nalikana law lam yakun wahidan. Wa amma burhanu wujubi tisofihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali annahu lawintafa syai'un wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.